Wawancara ada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Langkung Payu nyengakeun salam kaislaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke nyengakeun salam kisuna ka sadayana sampurasun. Rampes. Alhamdulillah urang tepang deui mohon wadudung mohon Mailin, Kang Anto, Kang Agus, Kang Sony, Kang Moy, sareng Kang Bandi Bebek. Awira tepang di dina malam mingguan biasa pangitan ngaderes dina versi seni budaya. Mohon masih kesarengan di Sanggar Seni Budaya Tempat Saum Kesenian Hanjuan Mekar Sawargi. Mohon anu di pupuhan bukan asbon sab kula wargi. Cuman gitu ya. Alhamdulillah dina wengi ieu teh mohon masih disarengan ku juru kawih mohon tabiret deui Teh Parijah alias Neng Gebot alias Cegebot alias Teteh Gebot. Urang reus ka sumpingan ti ieu mohon ti YouTuber. Nanti YouTuber teh itu da Kang Daninya. Denny Manuhara Official. Denny Manuhara Official. Kali ka pupuhu mohon vokalis kapungkur tepang di jantan. Anjeunna dua channelnya. Denny Manuhara Official sareng Abah Ucok Official. Alhamdulillah pun hadir di payunan meneko nyak seni atuh nyakeun silaturahmina ka pamarsa dari YouTuber. Anu itu salah putrana khusus kontennya konten kreator sebetulnya. Alhamdulillah itu bangke. Oke atuh ka para pupuhu para sepuh anu bingung di pertempatan ka wancuna wedangna wade pacina Bapak Emin di Palitongo oge Kang Olena sakulawargi mohon atuh ka ibu negara nya ka ibu agen tapi kesepuhan pupuhu Abah Ili perantos ayah di tempatnya. Alhamdulillah kurang diumbung pulung di nawang iya dina versi khusus bulan mingguana latihan dina versi cleaning jaipong atau lebih gamelan. Insya Allah kapayun ayah konten wayang goleknya harusan di dia sanes pupuhu wae menyepeng wayang daya mohon kurang kali anu aya tilu di dia teh nunsok biasa di dia begitu ngaderes dina wayang golek oge nya aya tilu dalang pemisumbing mah kasana cenah juga sir kapriogian gitu nya mangga atuh datang ngaderes ngawitan kurang sanostos biasa dina raga panginten latihan nya mohon ngaderes urang aya ngaderes teh perina Al-Qur'an aya oge ngaderes itu seni budaya anu karsa di nawang ieu mah aya berduduk di Palitongo aya Sanggar Abah Raga Sumoon soalnya di Palih Kidul aya Sanggarna Abah Nana ya Abah Wonggo kalau di pribadi terjadi Abah gitu. Alhamdulillah ditebangkeun sareng YouTuber Kang Denny Manuhara Official oge Bah Ucok Officialnya karena dijang sumping ya karena kasumpingan ya karena secara aya naon hapunten nu kayak depan mah kieu gini sok grogi cenah kitu dah like subscribe mau eta mah tugas kreator eta begitu mohon mangaduh urang biasa langkung dipayun cenah Kang Sonik mohon urang kasangakeun mangrupi lagu Panyarungsung hidung naik kumang gadung oge naik petepang sono dina versi kahiji urang raskeun kana versi anu kadua dina versi ketuk tiluan aya buah kaum kembang beureum kalih ayun abi supina kangge ngawujeng waktos mohon da mendugi ka jam 12 itu mohon nah atuh ka para ibu para bapak ku anu barangkali anu ngadangukeun di channel masing-masing
mangga urang sasarengan urang rojong ieu seni budaya pemugi sadaya seniman sing mararanggung sing mararajeng nya urang sasarengan wabil khusus panginten di Hajuang Mekar Sawargi mangga langkung dipayun hidup kapihatur.
sayang